Cek. Assalamualaikum. Kamarana jelema teh pantona narutut kieu. Ngajakan kanu maot. Cek. Cek. Kamarana. Kopi nama ayah ikut sabadeng kieu kopi. Sabadeng gede kieu kopi kamana? Jelema mana? Cek. Cek. Waalaikumsalam. Naon? Aya naon? Cek, ngajakan kanu maot. Buruan ti tadi wae nengos teh modal. Ih goblok sakeun aing jengker mun di jero. Penembalan ti tadi milila. Aing keur ngeuman. Cuman awak aja. Banyak awak di keuman goblok. Itu udah jadi bengkak kieu sekarang. Keur ngeuman suku meja aing. Meja. Jangan geus sangu arek bae sia. Sop suku meja. Pokoknya tulang Allah. Pokoknya aing kudu ngagali heula ka makam. Urang kanu maot hayu. Mang, Urang mere beas. di mana itu maot? Di RT 50 ceuk teh nyaho. Di Ya, RT jangan. 50. Belah ditu. Eta nu maotna nu beunghar apa nu balangsa? Itu beunghar. Jelema beunghar. Beunghar batur ngaralet wae ceuk. Ieu salawat teh 500.000 ceuk. Set salawat 600.000. Heeh. Nu beunghar. Nyamper ka ece karunya ece anu kebagian urang mah. Ager. Beres tadi urang ka ditu, ayeuna mere beas. Ayeuna. Amun geus meunang salawat, balik deui urang salin. Salin baju. Heeh. Mereda gitu. Urang mere deui kan jadi 1 juta. Ece pinter ece. Salin doang. Mere deui nya. Heeh, atawa seueur make cadar urang duaan make cadar. Ece bener teh kapikiran kadinya uing mah ceuk. Ece mah bisaan. Ayo loba jelema geus loba. Coba cuk. Ngalut di tadi ngabring. Ada penburu-burunya per ece. Eta maotna kunaon cenah? Cenah mah teu dahar-dahar manaon cenah teh nya. Oh, nya maot mah teu barang hakan goblok teu dahar atuh maot kieu wae mah teu lain modar nu kitu mah. Mayu nu kitu mah teh hilang. Iya aya beunghar mah kadang-kadang rame mana Rame teh. cek hubungan mah cenah. Beunghar maot mah. Jelema teh kuat kadarinya macet jalan dia. Jalan yang tidak loba nu ngalayanna nya pinungnya. Nya ho kemudian ngadenge atas salawat 500.000 cek. can teh lamun nyoatkeun beunghar mah. Di amplop deui wae ho, belaan anu keur modal ge teu cebok. Lembur yang buru-buru nyolat. Aya dinu julankeun buku tak ditek wae pan. Cek batu teh sakieu salat teh tak ditek wae goblok cenah batal. Henteu da urang mah cenah can cebok. Nu penting mah meunang amplop we. Da loba mun mandikeun tah. Mayit anu beunghar maot Loba nya cek. hayang mandian. Loba. Kota bulu-bulu, nggak diracak ke mayit. Geus kuat gorunuk. Hayang marandian. Aya mandian ait. Oh. Ya salawatan gede teh nya. Ya hoy, mun ngabringkeun ka makam nu maot anu beunghar. Jalan ge macet. Itu udah nya. Pabeu nu nganter kudu kana mobil, anu motor. Bari manggul mayit teh mah, eta na oge nonton ngiringkeun oge kuat sarari sorana. Loh, Anu beunghar nya. oh, bergerak-gerak kieu tah. Wah, ini gerak-gerak ge, juga mama odong-odong. Teh semangat cek. Oh, da eta mah bisa mayit nepi ka makam buat utah uker. Ada tarik ring. Wah, murah mun dikieu-kieu. Wah, dia gerak-gerak mayit dina pasaran. Beunghar mah karunya nepi ka makam utah uker kok boloen. Oh, kunaon? Cul, goblok aing gerak-gerak. Yo, coba nu malarat adanya maut diumumkeun oge di masjid jelema teh nya hare-hare biasa wae. udah hilang wae arieu wang anu bin anu 5.000 cenah
alungkeun we lah ka eta kasolokan. Ngalayan teh sok eueuhan ya cenah. Eueuhan ada ge bener kana ku Bung Har mau beas oge lamun mere beas. Heeh. Wadah 2 liter, 5 liter. Kalau Bung Har mah gelas leutik teh geuning. Padahal jika mere perelek teh jika mere beas perelek ku Bung Har mah. Buat kopi kalau lede, ayat lu mata memberi dibuka teh beas, nah, kamu malarat mah, palah pilih jelema teh, cukurang mah sarua-sarua makhluk gusti nya ulah gitu. Karunya ya cek, kamu kan teu boganya cenah. Nya bagian eta mah dalamun maot peuting-peuting, kuat eueuh anu ngemitan, nu malarat mah. Jempling we nya. Heeh, aya keduaan. Jelema. Heuh aki-aki kabeh duaan nungguan mayit. Orang di tempat teh kadi jadi teh anu maot. Eta mah teh keur dianggep tuur we, sesilawang dapur. Oh, eueuh jelema. Oh, cek mayitna teh. Ieu kiluan teh teu diabaduaan cenah eueuh jelema. Bong kena ka jelema teu boga meureun. Mayit teh ngobrol kiluan eta mah. Cuma bisa. Oh, lamun mandian mayit anu mararat. Kau eueuh kan mararat. Arembungan, da eueuh kulianana. Ada selawat. Heeh, itu digebak di pandian teu pandian biasa kanu mararat mah. Nyokot gayung, dikepret-kepret kitu tah. Dikepret-kepret. Mayit teh kuat kekereunceum mana tuh. Dikepret-kepret tuh kul kitu. Ini jelema teh sok beda-beda nu Bung Har nu mararat. Padahal mah sarua-sarua makhluk gusti ulah kitu. Kudunya nya ulah kos kitu. Heeh. Nolatkeun oge di masjid. Nu mararat mah boleh rek masjid teterangan. Berduaan jeung amil berarti aya mungkin nyolatkeun. Arudud we. Coba nu beung lamun rek salatkeun di masjid. Kitu. Pagulung jelema nepi ka imamna eta ustaz nanyakeun. Heeh. Punten cenah ieu mayitna mana? Eta ustaz katincak cenah. Mayit kan dicakan. Meuni kalayaan Mani loba. Loba nu minum nyolat pun mayit teh morongkot ieu katincakan. Boena geus tapak suku malulu. Puter cenah padawi teh. Mani pinu ya cenah. Coba lamun anterkeun mayit ka makam, mayitna mayit jelema balangsa. Kumaha cenah balangsak. Paling ge gedepan we. Saeutik kan. Heeh. Ayolah. Laleus ya cenah. Laleus. Nepi teh ka makam. Kuburan lagi can anggos. Digali lagi can anggos. Eta belaan mayitna turun miluan ngagali. Mayit miluan ngagali, can anggos ngagali. Diarembungeun meureun nu mararat mah eueuh hakaneunana. Itu dibere duit meureunnan. Mayit mantuan ngagali. Buat mantuan lagi can anggos cek bae teh can hade turang miluan cenah beh tereh. Goblok pan. Utak cek urang mah nya arek mararat, arek Bung Har. Sarua-sarua kudu diurus tanggung jawab muhirup. Dipandian, disolatkeun, dibungkus. Kan aya nu mararat mah dibungkus ku kain kapan ge kurang 5, kan kurang 2 meter aya. Kadang-kadang kurang sajengkal. Tari ka suku ku ambil teh. Moal kebolotot panon teu katutupan. Itu tari kaluhur kocongkeun. Jempol suku kadeuleuk pi. Nu mararat mah karunya nepikeun ka ditumbu, disambung. Boe teh disambung. Disambung boe teh make taplak meja disambung jadi aya rendaan. Jadi warna-warni. Nya itu mahi menurut teu kabeuli anu etana. Ya Allah. Naon teh yeuna kain kapan mahal teu kabeuli cenah ieu mah. Padu terapkeun mah betot ka dieu nu dolol ituna. Kamu nanya. Ku handapkeun nutupan suku patara teu katutupan bolotot we. Kamu nanya cenah. Oh, belaan aya nu disambung ku batik. Kurang eta. Kurang bahan. Kain kapana. Jika rek prewedding ceng teh. Jika rek ondangan masjid pakai batik. Ditumbu, disambung. Iya, kita mah ulah kitu. Pokona sasama jelema mah. Cek paribasana da itu ge arek mararat, arek Bung Har sarua-sarua makhluk Gusti tanggung jawab nu hirup. Ngurus-ngurus nu maot mah.
abong kena nu maot na jelema balangsa belaan mayit mandi sorangan eueuh nu mandi ya kecebuk amana mah itu kita bermandi heula maran liat eueuh arem muwon da eueuh kuliahna kan goblok sholawat tuh belaan mandi sorangan eueuh sabun teh mayit ka tengah imah heula anu sabun eueuh sabun garoblok pan Cik ulah kos gitu tak? punya yang gerak waktu eta nu mau di rumah sakit apa di mana? Di mana? Kota di mana? Di mana? Gering teh eta jelema geringan. Cenah mah gering nangtung. Henteu diuk-diuk. Teu Nangtung begitu. Jika nama mantan tentara koron. Asa kur baris murunan. Jika Agustusan angtung kitu mah. Oh. Cenah gering nangtung. Gering nangtung ngalang layung. Lamun cek bahasa Indonesia mah sakit berdiri langit kekuning-kuningan. Benar itu. Itu benar sih. Baca da bahasa kada ata nyokot bahasa lah nya. Nyokot beakna sakalian, dua kalian teh kan rek salin. Nya engka tuh biar heula balik ke salin pakai cadar. Heeh. Mencet pakai cadar aya spray tuh. Udah pakai spray duaan. Mana sih nyokot tuh desna tuh. Tapi sana kudu beda. Assalamualaikum. Ya, kita kan lumayan bang, 100.000 nya. Nah, ini hotel nya. Daguan saya gede nya. Ini hotel heula beas nya. 1 juta cemburu. 1 juta nya. Buset, 1 juta.